kampung nyingkur sisi gunung nyata kampung Tumaritis doh beres rine tina digawe di sawah boh di kebon sumuhun Semar Astra Jingga Nalagaring sami kempel di bumina beres unirahangan di kakawadaling lisan mekaten pengandikanipun tageni leres tuang putra ngariu oh syukur euy kaharep seuing sawiyo cekap di dieu buya ke bapak teh buya we atuh unyuk sumaga ngahaturkeun semah baktos ka unyuk panjenengan Buya Semar heuh syukur yang ditarima semua pangabakti lain kalihna ti eta tangtosna oge moal patos-patos aya hasil ku pamitaya seuneu heeh bener Kang naon ieu teh diriungkeun dina dinten ieu ye aya pasoalan naon anu kudah direngsekeun ku abdi atawa rek buka waris memang aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun ku dewek jak sae tiap bikin tekantun Pak ngaturkeun semua bekti konyuk panjenengan babe gue bokap Semar Badranaya syukur heng aya naon ieu teh beh oge tekantun ka Kakang Astra Jingga ti abdi kitu kan teh yo nuhun euy beda aja dahawan beda ari geus ngabalad jeung Kang Ade miharja aja teh eta teh paingan atuh logatna ge beda ngurus domba wae saya bayeuna teh haralus domba ge tina gerak nya tina gerak bener disirek diadukeun jeung nu uing ieu teh naon gawe ari kontes we aya naon be kieu jak tansah diajeng-ajeng Pak dina hirup anu pinuh ku romantika kahirupan hirup sapopoe dunya anu pinuh ku romantika kahirupan anu kasaksi nu kadenge nu katempo kejadian boh kejadian positif boh negatif laras sumuh kalaman banyak taya teh supaya urang ngarti supaya urang leuwih nyaho yen kahirupan dunya teh kieu aduh hareng-heng na teh kula hareng-heng ku dedengean pajejet ku dedeleuan sarek itu tinggalian beuki karasa doh beuki yakin yen geuning ujang aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat iya jelas sabab naon alam anu loba selangna da ari alam asal urang mah alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang ceuk barudak teh mah alam langgeng teh tangtuna oge moal aya tungtutan naon-naon ke di akhir lamun ayeuna di dunya direngsekeun leres jadi segala rupa urusan anu aya di dunia ieu teh perlu lengsek perlu angeus atuh da teu angeus mangga buntut bangkong murid geni eta supaya ulah ngabuntut bangkong sumuh kurang angeuskeun hiji-hiji pasoalan anu teu anggeus kurang rengsekeun ti kawak ti bari sabab urang mah beda jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngukur samat bilatungan tapi jelema sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang doh kantenan iya laras
aduh nya puguh we atuh Pak cara nganggeuskeunana tangtuna oge urang teh kudu turut kana eta skenario kana kudu turut kana eta pelaturan Dah. sabab lepas tina eta pelaturan sanksi bakal karasa Ya. akibat anu bakal karasa mamala Sumuhun. leres supaya lempeng dina hiji tujuan lempeng dina hiji gawe nyaeta sok ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun memuncangan Cikaracak. cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok teh apa Ai kunikreh jeung ta eta teh adil ti pangeran kabeh teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamimpin teu rakyat kabeh bakal aya balitunganana mun teu dianggeuskeun Yo. Sagara perkara teu beres. Lara. Dari hukum keakhiratan mah deuleu teu pandang bulu Daya istilah dirinya mah ulang. beda jeung hukum anu aya di dunya bisa dijual meulikeun kana duit Oh, laras. jelas Di dunia mah. ari hukum jeung pelaturan di dunya teh dabongan menang jelema Benang bisa dipake ucing-ucingan deui ku jelema bisa dibulat homo jelemana lamun geus ubud dunya bares. geus teu nyaho kana kaakiratan geus teu nyaho kana pamulanganana Udah geus dengan cik mah manusia teh. leres Pak sanajan si lain ayeuna teu RT acan tah di mana salah mah tetep jadi eusi neraka dulu Dah. Eta pangkat teu RT acan leres sarua jeung raja kumaha teh wa ulah. di mana eta raja maot grapek layonna dagangkeun ka unggal pasar aya nu meuli moal tah hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna Dah. hargaan keneh bangke teri naon atuh gunana Ya. wujud Alah naon udah ganana bulan papan aya paribahasa geuning gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun jasa nu hade ninggalkeun amal anu hade wah ade mawa amal ninggalkeun jadi ya geus mawa amal goblok itu geus jadi kecap umum di dia kene geus aya pabendrok gitu di keluarga kene itu naon tanggung jawabna siling naon dalilna eta saha nu mawa amal teh menya kudu rangka dringkid pan datang ka dunya ge teh mawana naon diboligir tinggalkeun amal-amal anu hade lakot jitu muna puroda ngaligincing manusia teh deuleu teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan ge kudu hirup datang buligir balik buligir benar teu pupuguh maka jeung mamawa amal kaberat-berat lamun ngomong kudu berdasarkan data nu otentik kudu bisa dipertanggungjawabkeun belegu komo soal agama tong ngambek atuh bisi didagor ke ku jisi maing si eta mah babariga getah bawang dan lain-lain nyaho adat aing pan apal karakter areng atuh aing teh urang nagrak percaya ke urang nagrak urang nagrak na kulit ya kulit bawang jadi leres urang teh moal mawana naon ngaligincing teh apa tetep amal hade nu kudu ditinggalkeun ku urang abeh manjang ke
nepi ka anak incu buyut bau jangawareng gudag-gudag kakek ciur bakal ngaruntuy kaninya malah beh dituna bakal jadi sejarah mode para pahlawan urang baheula dina waktu bajuang apan amalna nepi ka ayeuna natrap pulang harasa ku sararea nya muncul hadis mah teh khairunas anfa'uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea alah bener jadi singguna hirup teh atuh jawaban kuleungeun apaan engke teh di alam kubur di mana geus di ruang eta urang aya nu nakon ya kana dijawab kumaha nakonna saha pangeran maneh deh man rabbuka saha teh nu nakon teh malaikat bahasana bahasa naon bahasa Arab buka dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab iya nu goblok buat teh urang hariang gitu mun Arabeun semuanya bahasa Arab buat teh urang congeang urang mananya malaikat oh heueuh malaikat teh tetanggana Haji Otong bisa jadi conggeang dulurna urang alam malakut teh bahasana naon iwati rasul nu apaleun kana bahasa nu kitu tuh bahasa rasul teh bahasa rasa nu sabenerna oh kitunya tongker dia teuing sadina agama teh engkena kaituna jadi fanatik teh ulah kurung batok ngewaan geurehan kurung batok teh Islam mah jemar deuleu pada bahdia cuma bijaksana jemar otak muka ulah keur dieu ieu mah aya ngaliwat seni haram kitu aya pangeras haram mode di uing teu meunang aya bedug di masjid nah masjidna leutik jadi aya bedug jadi heurin tak juga tuh leutik mah sabenerna cek bapak tadi di dunia terlepas ti haram jeung halal iya katang ai haramna bedug teh kieu dengekeun ku sia naon ai bedug teh sok ngabejaan waktu salat duk 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 tak jelema teh apaleun oh ieu bedug lohor ieu asar hari ini teh jelema teh ke masjid ai bedugna mah ngajedog teh salat saeta teh berarti calo Sumedang manehna mah ngajedog di dinya teu milu ulah jadi sia ulah kawas bedug ai ka batur nita asian teu jadi calo teh bedug lain goblok lain kita maksudna mah tak gitu Pak sok sapadung dengkeun ngan omat di mana beda tong pasea Pak beda teh ngaganggu teh kenapa mendegan uing his halus beda teh deuleu paham deh halus abe nyambung wes nu diperbandingan bener tak gitu lamun beda sambungkeun ieu mah kalah parasea kudu jemar mah disambungkeun deuleu alus beda teh entong boro mah jeung pamadegan ngaran geus sok ngaran sakacamatan Buah Dua Udin WKB dalieur geus sok anu nanya teh dek ka mana Din hor itu Udin dek kayaknya ka Udin sebab Udin nyunatan anakna si Udin dalieur geus sok serangan alamat jadi kudu atoh di beda-beda teh abe nyambung ieu kalah parasea eta teh ceureuh tah sagedeung deui tarawehan pan uing masuk 23 aduh maneh 11 eta dipersoalkeun mah jaring mah 11 palingan nu bakal 11 Pak adek nanyakeun nu 23 jeung nu 11 nu mana nu bener bener duanana ge asa daek ai nu salah mah nu henteu anu teh taraweh
bener Pak nah kerdil otak gitu jadi pasea gede lamun pasea artina nemongkeun kalemahan jiwa nemongkeun kabodohan jiwa kabelegugan wah iya kudu geus dewasa jang bangsa urang teh kudu geus ngalalarti kitu wae digagedekeun urang teh dibelenggu baheula teh jadi jelema bodoh dibodohkeun ku penjajah teh teu meunang sakola informasi ditutupan manya ari ayeuna informasi media cetak media elektronik can ayeuna internet benar geus i7 ayeuna teh deuleu geus dunia maya merukana iya ya Pak canggih kira kurang bodoh wae leres Pak jadi urang-urang keneh da urang-urang keneh ja dati ditu nama eueuh siksa eueuh teu aya siksa kitu eueuh aya nu nyiksa teh amal perbuatan si lain nu ngaganjar non teh yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng coba si orang kumaha pepelakan jadi eta siksa jeung ganjaran teh di jero welas asih eta ulang di jero welas asih teh siksa teh pangwarah teh deuleu lamun eueuh siksa mau balik pikir mun tak geuning jadi di kasang tukangna eta teh Rahman Rahim nu matak Rahman Rahim dijieun pangheulana bi ismi lahi Rahmani Rahimi doh eta bulan supaya ulah pelontong hirup bi ismi lahi Rahmani Rahimi hari bi didinya harapna harap jar nu ngajerkeun bi ismi ari ismi mudhof hartina panyaranean ilahi mudhof ileh hartina nu nyarane nu gede tah si lain nyaranekeun diri ka saha ka Allah naon modalna naon Rahmani Rahimi nyaeta welas jeung asih eta nyahan deuhan teh dinya nu mata kolot baheula mah nyebut bismillah nirakam nirakib ge mati dan nya temus kana hate cacak salah mati nah ari ayeuna anu paseh da teu mararati kerso anu leko ayeuna mah benar tapi heueuh bener euy da batur mah temus leres Pak da kerdil otakna urang mah purna bibir teh eta model salat gitu salat dikeureueuh geuning mati mah henteu segekan ka batur tah nu mata kudu apal heula cenah geuning awaludini ma'rifatullahi taala awal-awalna urang rek ibadah teh kudu apal heula kana diibadahanana eta kudu ada wahyu bukan teh yo dekul mah teu kaharti atuh saan rek jamin bisa eta oge jo dekul naon diajar targetna teh bertahap diajar lamun karek diajar ulah boga rasa bisa ulah boga rasa benar ulah boga rasa geus nepi deui ka batur ngahampas jadi ayana salat teh tugasna oge aqimus salat adegeun tak syariatna batur dina usaha geus ngadeg-ngadegeun tower apa sia tower apal teu eta geuning tower teh anu di mana urang kieu tower cenah nu wer atuh ka share eta mah goblok share eta wer kieu nu jauh atuh kana wer kana tower geuning beusi ning disambung-sambung 180 derajat jangkungna teh eta teh lain jangkungna lempengna lurus
teuing ti kaler mah kitu otakna. Sege-segekan ya kayak itu nanti. Mana dikegedekeun. Alah, tower diadegeun nya. Hah, leres. Eta teh nyieun jaringan. Tuh, nyieun jaringan. Tah ngalegaan jaringan tah HP nama pet we rek naon we Rek HP Mito. tadi mana tower geus diadegeun si lain hubungan ka Jakarta cukup ku halo Nyamung. ya, iya halo Nyai Cager Keneh. Pandite Malan heuh da nyamung oh Nyai Cager usum naon Nyai di Jakarta oh mah usum demo oh Nyai atuh cing mah pangmawakeun demo hayang ngasaan Burukan bolu berarti teh mah. alah burukana demo teh empe-empe beureun Lain demo. Ada ke sekolah teh apa tuh? Kamar tiga nu kitu sekolah. tapi Pak naon tower aya heeh tapi HP teu nyambung pulsaan Da moal nyambung pulsa. tapi teu nyambung keneh buat teu dicas tapi teu nyambung keneh bawa HP na digadekeun jang Benar. Dua kaupik. salat di keureuy nya tapi teu dijabah buat tara zakat Eta. anjir hebat oge ieu Kiai Semar teh ieu Kolot eta tereng atuh. tapi teu nyambung keneh teu dijabah keneh salat di keureuy bawa teu dicas jang Nah eta batuna. bawa meureun tara silaturahim jeung gaib jeung nu gaib gaibul gaib rijalul gaib Dah eta. jeung alam jeung jelema deui jeung nu berilmu cenah eta teh nyambung keneh bawa HP na digadekeun Digadekeun. maun maksudna bawa sia ibadah teh ditukeurkeun jeung pangabutuh Dah eta. anjir Burukan. nepi kayaknya kolot urang Oh, kudu bangga boga kolot gitu. kudu reueus lain bangga reueus bahasa Sunda mah Burukan teh batur mah. Bobo. reueus ayo ngedog di kota tapi kampungan saya teh Reus. Bedek. Saya mau naik tok. kan bae ciri teh muhun Pak nya laras bos ya digadekeun eta jiwa raga teh kana urusan dunya wungkul Hirup kakonengan teuing. rajieun daek salat tahajud geuning pamenta nurulung Murudo. malah pamenta ge ditarget geuning ya Allah geus salat tahajud teh ya Allah kunaana hayang kabeli ojek Dah. ditarget kumaha lamun Allah rek merebus Eta. Salah teh. urang mah ngadoa wungkul keneh nu mere mah kumaha itu mikeun ondangan ka batur keneh nu mere mah sabaraha we tong ditarget tah ti gubragna jelema teh ibadah teh kitu jadi bangkrut Benar. jadi pangsilaka-silakana jelema di mana eta jelema teh ibadahna misleuk jang Rugi. iya bangkrut Iya, nya Pak dicukurkeun jeung pangabutuh keune urang mah heeh eta anu ngalalarti geura mode ahli-ahli politik gitu heeh da bangkrut ibadahna teh bangkrutna di mana aya kejadian gempa bumi breng mawa sembako mau 10 waktu caritana eta teh dek rumah bantuan tapi naha dina trukna teh ngelebet bendera partai dina tabang deui bari encan waktuna teh kampanye tah ieu teh karena Allah karena partai ieu teh cing
jadi we bangkrutnya Pak nya nu ngarti teh akhirnya mah jegor-jegor ka bobodo buringas ka titiwasan eta kan tapi jelema ngarti teh ada orientasina kana kakawasaan tadina lain dek jadi media salah udagang benar jadi orientasina teh kana kakawasaan kadituna naon bakate gak ngahalalkeun kana sagala cara duit negara duit rakyat dileg-leg eta bangsat loba di luhur eta loba nu pernah nyangkokon memeh jadi mah geuning wah baligo pagede-gede leumbur kana resepna daek datang ke kampung-kampung arang ngaherenge ngajak seuri kaos nu heueuh jeung adak-adak bageur sakudung bageur saliwat gek ke dina kursi wah culang cileung neangan palingeun saha si goblok ulah kasar teuing si teh ulah pokan mau lo kasinggung tong bodo kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing paduli lamun ditewak sia diduruk kumaha babari nyieun deui kai loba sama jangan ya bahagia mah bener loba tinggal basiang mah nah mending cara aing jeung ngagulung politik teu becus mah mending ngadu domba ada bener hiburan ongkor aing kontes ningkatkeun domba ongkor tah kitu jang ya jelas dina agama ngan ukur kedoknya Pak kedok atuh disimutan ku kabohongan disimutan ku kapalsuan wah padahal dina katerangan oge ya ayuhal mudasyir Pak anjir hei nu disimut bangkit maneh geura bejaan ka itu ayeuna teh jelema teh loba nu disimutan ku kabedegongan ku kabohongan ku kapalsuan pinu wah dikedok mun ceuk kayina mah dikaredok mengatasnamakan rakyat benar wah rupa-rupa Pak cara teh rupa-rupa kan mah daroraka nu kitu teh Pak ada ya balitungan jangan tuh keur urang bisi kaganggu hate aya hiji katerangan pashhadu ala anfusikum artina saksian diri maneh cukup kumararane eta dari punyaksian we batur mah sia kagering-gering heueuh nya kacape-cape nyaksian batur percaya si lain Allah geus ngayakeun neraka percaya nah atuh make ngewa da Allah geus nyadiakeun neraka teu kudu ku urang da aya anu berwajib nu newak mah lah nu berwajib oge geuningan loba kacogok ayeuna mah tah di dunya mah tuh bedana jeung di ditu teh kitu diulinkeun deuleu kajahatan birokrasi kajahatan administrasi wah rupa-rupa we Pak hakeun bae kari ngadoa di negara berkembang mah da kitu biasana ngaran-ngaran berkembang deuleu wah nyiruan bang bara teh dararata acan hileut bener loba hambatan nya keun soal eta teh soal kulawarga urang ieu naon tah bener buru-buru bejakeun benar era abdi teh omong jelema naon jadi Semar teh parantos ka sohor tukang nulung kanu butuh dipikolot malah dipikolot tukang dalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu rabuh karang nginget-nginget kahadean sorangan tapi sok nginget-nginget kahadean batur ka urang tuluy ate cenah keteng jawala ngopi ka jawala luhur di imahna tapi doyong terang di depan supaya laku deui di rumah tangga urang urang nepi ka ieu moal geus dise tapi si pokoknya loba maneh pake jawala kumaha carana jalan keluar lagi maneh teh geus dewasa mereka tahu si takang juara teh Pak ieu dongeng
kasang tukang na ieu naon pang Sidawala ngagugat teh naon deui ai kasalahan mah kasalahan dewek baheula teh kieu ulah cobi wah ngomong ka Sidawala jang ulah ara dibabawa sangsara ku dewek deh saur bapak ka Sidawala aya buru si laing teh bisi teh apa sawarga teh nu aing itu kasalahan aing teh bari kalpasan eta teh raja sawarga teh adi aing tuh saur bapak hah teu diulas deui baheula teh oh kitu wah tah nungtut eta ka dewek hirup palangsak wae cenah rek ngagugat ka sawarga dipolototan ku dewek teh Allah eta ay nah sia teh ubudunya teuing da perjuangan saha nu mawa dunya paeh deuleu da lain udagan aing teh mah kitu wah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa montong sia ceuk dewek ka Sidawala kuring dek init ceuk Sidawala teh ceuk Sidawala keukeuh koko ku aing diusir init sia montong datang deui tak ayeuna teh Pak geunyeulung wah sejali geunyeulungna abdi ningal teh dina internet internet sia teh dina internet aya dina fotona Sidawala teh ayeuna teh rek bebeja ka Dunungan ka Pusir Dayeuh ka Amarta nyaeta rek menta idin unur hayang katingali punuk dongkap hayang katingali tarang teh bebeja ka Dunungan ya Allah ampun teh ayaana eta wanu kariwang teh tah teh geunyeulung Pak bayangkeun ku Bapak sabagian ieu sabagian jelema tong boro rakyat leutik raja-raja oge seueur keneh anu nyemah-nyemah ka dewa buja tuluy eta sesemahanana rek digugat ku Sidawala bayangkeun sok sarua jeung nuar agama nuar pamadegan sedengkeun lamun jelema dituar pamadeganana wani maehan sanajan eta pamadegan teh salah ceuk urang bener nyangkut kalinya ninggang ka jelema anu gede pangaruhna bari jeung awam loba baladna da cilaka urang eta mawa kakuatan kaituna teh Pak nya mau masak aduh ayana ku yang buah-buah abuy ujang palang siang aing diwiwirang mun kitu mah kudu jadi anak kot wayahna si laing kudu init jang udag Sidawala ka dieu kitu ceuk dewek urang bubaran hate na neuleuh ucup wayahna susul ku si laing oh setika karang ngarti urang oge paingan atuh eta reng masalahna teh urang wayahna jang wayahna si laing teh dulur panggedena sing bisa dipercaya ku dewek ini jang cing sae ai kitu mah sugan ngagugu wah nyayogikeun tanaga sarengemutan saperaptanepun doh anadaya saking jajar Sokalimar Sidrona anu kapunuh tulung ku Prabu Baladewa doh ieu inggih wireh kulawarga Semar kudu ditumpurkeun leres margi yakin ieu anu bakal ngaganggu kana pamadegan jalma-jalma sumuhun kitu pangemutna Prabu Baladewa atuh Kurawa residorna mah komo gampang kapangaruhan komo dipiwarang ku raja
Semar Sate teh nu cocorobok sahaya cingkang ulah kaget euy oh saha reng saha ada sorade sia mah nepi duiteun sora teh hari ini aku yang jadi dalang aduh aya dorna Pak dorna sabaraha urang ya ngalut kamu buah-buah deui ya dan bae lah lamun ngaganggu ka bapak mah urang kaharepkeun gareng jodet bae percaya kasih kosim reret areng atuh ai mah mediuk itu terus euy reret rek diuk buah-buah apa dorna ngalut Pak buah-buah apa heuh eta deui jak buah deui teh geus nyebar ka astina kajadian teh walah itu di internet geus lapareun geus apalun burukan teh ayeuna mah ceuk abdi oge gampang nyebarna ka gorengan ulah lalawara benar komo ayeuna komo datangna ti urang bakal ngahampas ka urang buah-buah deui jak ulah kaget Pandradaya Sampurasun Mar aduh aya anak ngahaturkeun semakaturan rawuhun diuk teu bisa ngawarah ka anak sia teh nepi ka eueuh wibawaan di hareupeun anak ka mana si dawalana ulah si dawalana ka mana tuh Pak percaya benar kan ya sebahaturan rawuh diuk sia tanggung jawabna sia teh panyaresna bodoh sia mah gabruk bismillah Wilujeng sumping kasepuhan dorna temake tilam sia goblok batur mah eyang batur mah naon moal aing moal diajen batur mah maharsi boleh hayam satalenan paraban di paraban gubakatul lamun hayang diajenan coba ajenan ke batur tapi rek benar mulai hayam 3.000 di paraban di Pasihan 2 artisna naon artina ayam leutik ulah kaget Pandradaya ngahatur ke sewakaturan rawuhnu sewakaturan rawuhnu kamana si dawala ya si dawala kamana mangga calik heula wah iya ya eueuh pamawana sia eueuh wibawa kalau rek ngaganggu pamadegan batur cing bulak cangkeng itu diduruk wae ieu tempat teh sia umuing kayak naon itu sih alasanana bangsa walah dewa kabeh teh sesemahan kari-kari si ayeuna bejana rek digugat ku si dawala meme ngagugat ka dewa sing harapan lain toh roon ieu deui si gede irung reng nah diuk
oncok wae Aduh bener buat kena irung rek naon cenah kalawan sopan saeutik aing tengeun aya kesinggung aing ieu cari ke kumaha tanggung jawab dari sisi mana nya Kereta si berkuangin kumalayang pikiran jangan ningali banget mana anak mana sida bala nu mawi teu aya kabur pina lain kabur da moal pati-pati sida bala ini lamun teu ditita mah kumane goblok aya anak mikir sia deui kawas lain dulu panggedena mana pangwara mana panyareuna ieu deui si gede irung rek kurang aja alah si goblok ngalawan si teh kaing wah benar jangan nyari dia dihuapan tai sak wae goblok si teh naonan aya kasieun tingalikeun aing mah ulah diheureuyan si gareng masuknya aja teh jamal luas datan neratangan teman ewo pagulingan rana ewo pagulingan rana Jagai jantan Jagai jantan Rodo Mangkade kemenyan kone Mangkade kawibiangan Duh bang Mangkade ayo nama kawibiangan sora Kangkung deh Pajendang Sukalar Kangkung Bandung Kang Apuy Unsapea kamuing Kangkung Nati Bandung di sana ka Majalaya urang sami dukung aki umbara urang sami jungjung keur ngabela kamardekaan Kampung Bandung Kampung Bandung di Ical nama ka jalan jurang kangkung nafsu mangprung kang apuy gara Bandung mawar manggih aya bajingku
kumaha kuring kuring dengan bingung wae Aya konsaro engket 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 kembang merah engket Pancasila dasar negara engket 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 kembang merah engket engket Pancasila dasar negara Paulis Rono mangga urang sasarangan seni Sunda tuturunan seni Sunda tuturunan Sunda sawawata kepang aki umbaran buah dua Sunda sawawata kaget kunirakan ningali dedayok ingkang sampun prapta ningali dedayok ingkang sampun prapta ulah kaget si mana euy aduh ayana aya mana nage bisa naon lagi gituan ngahaturkeun semakaturan rawuh nuhun euy kahujuk sadayana para menak nuhun daya wartos ti tadina bade kasumpingan kasepuhan mangga supados tiasa dipedar di bejer beas ulah bade didingding kelir genang siloka geura pedar satara pasna ayana amun dah teu kudu dihaleuangkeun bari naon ge Nama sedih meni gawas nu anti we kana seni dorna da eta mah geus si cegekan kan nu kitu nu kieu teh disalahkeun we kira hadorna nabuh wayang atuh ari akan tansah diajeng-ajeng aya naon di jeblan cing aya naon ieu soge saurkeun bang Semar bulan tangtuna oge moal aya hasyep lamun eueuh seuneu euy sumuhun jauh di jugjug anggang di teang dina pudunan ngadudut dina tajakan ngakeang inu datar
Kabupaten Bayarobaya. Oh gitu anak maneh dina waktu ayeuna coba gerak temongkeun di kamanakeun Sidawala. Sabab eta jelema geus kurang ajar. Ai para dewa teh bisi teh apa sesemahan para raja. Kari-kari ayeuna ku anak maneh dik digugat ieu teh hartina nangtang ka sajumlah jelema anu percaya. Ku kituna gerang ngomong maneh waktu ayeuna. Percaya Pak, percaya. Saya Ai ka bapa tadi ngahalua ngamek ai manehna. manehna mantun. Da geunah keneh bapa. Nya atuh. Eta cegekan. Aing mah beda dua laras deuleu. Kalendro jeung pelong. Beda. Oh, ngan sadak me. Turunan mana sia teh geurehan gitu? Teuing katepaan ku si anak aing teh. Ka mana anak si lain Sidawala? Inu bawi jisim abdi ge teh nuju ngarencanakeun nyusul Sidawala entong mah jeung disumput-sumput sia. Alasan Entong mah jeung disumput-sumput buktikeun Sidawala. Sabab ti amarta teh geus ini deui. bos Dume geus aya izin di Yudhistira. berangkat. Ya, eueuh deui jelema nu pangluhurna di alam dunya lintang ti Angger Batara Kresna. Aya Angger Batara Kresna teh rayina Prabu Baladewa, Baladna Dewa. Kari-kari ayeuna dewa rek dicampelakan ku anak sia. Di mana disumputkeunana geurang paehan bae. Anak mana di mana disumputkeunana hei Semar bendelu. Bebeungeut tadi ke penguin teh sia. Hei. Naon? Urang kapipir sakedap. Ajak rek. Aing ge nyaho jarek ngawulan tai jadi kali. Tingalikeun ku aing mah. Sok tebongkeun Sidawala di mana? Teu aya di dieu, seun. Dipasrahkeun Sidawala nuhun teh dipasrahkeun modar sia kabeh. Kumaha jangu kula jelema geus ieu. Da mau asup ke segala eta mah. Mengkare bapak mengkare mengkar. Aing bagian anak nu kieu mah. Atret bapak maka itu. Ya. Pek ku masih aing we kanya deui. Ya cing. Da geus gede. Dek ka mana sia? Da aya nu dipercaya ku pun bapak teh abdi anak nu panggedena. Pagedena ngawakilkeun. Torna bawa ka sumur. Rek dinaon. Lelepkeun ku aing. Bener rek siap-siap rek. Dek naon maneh bot? Dek naon? Manya abdi rek macul. Tangtosna oge sia. Abdi teh bade nguningakeun. Dihareupan segala perkara eta. Tadi teh nuju ngarencana malih abdi pisan bade mios. Ini ka mana sia teh? Bade milarian Sidawala. Nyaeta pikeun ngahadang Sidawala supaya ulah tulus ngagugat ka sawarga ta ieu balukarna teh sapertos salira ayeuna ngabujeng ka dieu. Sanes akon-akon abdi teh teu bisa disumputkeun sia. Di mana? Biasa dirah-rah semangga. Ada mau aya di imah deuleu. Ngan disumputkeunana di mana? Oh, atuh lebih ka maksaki. Lain ku jalma ku teu percaya. Teu dibikeun Sidawala dina hati modar sia. Bikeun euy. Pancit ku aing adi sia. Kadang-kadang sia anu miningan kana ieu kasalahan dina harti maneh oge bakal pipilieun modar cepot. Aing teh da ngiang ieu teh.
Kresna teh Batara bala dewa teh baladna dewa nah dewa rek digugat ku si Dawala sarua jeung rangsang sararea teh goblok jadi mah kasinggung sumuhun abdi oge asa katangtang teh ku si Dawala teh ayeuna rek diteangan ku abdi di dieu sia disebutkeun horna meuni maksa seuing eleh teu meunang eleh ampun teu meunang ampun aing teh waduh kadenge aswata mah kadenge kolot dihina aya sia kasentuh hate cing kolot dikitu-kitu mangkara mana kodaran teh bangsat notorogan sia pika geuleuh dibekok sia koing burukan rek pae ku dibekok lain jelema kana sirah teh kos naon di luar di buah dua geus kasor tak aing ngasep banteng percaya ke saudara ta anu weureu ku sate tata teh ieu ari aja lawan acan tenang di luar dan dibikin si Dawala mana kabarerang dipayar baik beda dina pamor ge beda maka keluar di luar siap kita kieu panggih jeung si Dawala ku yang disiksa ngageunyeulkeun pisan kuring ngajaga Semar atawa didinya rek ngajaga uing nu gelut cing ulah sia mah ulah bisa sangkeun sia teh mah sia mah sasangkeun teuing baru teu pae mau kesigareng salah sahiji tah jaga bapak si culing ada jati di lebah mana disebutkeun dari si Dawala teu disumputkeun ya dati amartana mah geus init dah sumuhun henteu teu ka dieu deui pokona sia dibere duit hayang sabaraha anu penting si Dawala dangokeun ka ieu ye si jeger doh da butuh anu teh ke duit teh sok ka dieu ke duitna sanu teu butuh ku duit ya Kang si Dawala heula bejakeun duit heula heula DP we tu DP sabarang rek mereka DP 50% gitu woi awas woi untung aing latihan ditonyong ada kitu Kang gerakan kalakai ketebak angin teh gitu ada paingan saya dicerak atuh woi 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 ya woi maka aya di kumaha di siku ulah baranga da sia mau ngomong wae bejanya Kang ya euy moda ya hei wah percaya jadi bere kesempatan sama Kang bere tak angeunna sebeuna mah teu seueuh mamo aduh
lompat Akbar itu tangga itu dagang deh. Oh. Yalah. Ya. Mual dibejakeun wae si dawala teh. Ada akang itu apa biang ke mana tuh? Aya ge meri tuh. Kajajak tuh. Lamun maneh teu ngabejakeun si dawala dina harti maneh rek dianterkeun ka neraka jahanam ayo. Apa gitu neraka jahanam teh di mana ayana? Wah loba. Di pasar oge sakilona 200. Naon? Jahanam jahe. Woi, iya. Gelo sirahna ditengarkeun kana hulu aing. Woi. Jepot. Tuh. Woi. Lah, goblok. Lesot ke syaitan. Woi. Puas. Naon dia akan datang ahana tuh. Kupu mun dipangoran yang dijagakeun aculi kana naon. Dan bagian. Aduh. Udah polontong sih mau bolong. Miyuni laleur kabeh oge. Aing ngagembrong mah. Bereng ngagunuk ngagemrong. Gembrong. Kagebah saeutik birat. Berang teteh. Beye teu beda ti dage. Hipu. Ipu teu beda ti tahu. Rangu teu beda ti kerupuk. Tan ewak si cepot mah ka aing atuh. Mun kita tadi mah kadinya. Asa ku kabina-bina teuing pina ewak jelema hiji nepi ka. Ini pagede-gede ganggerong. Cacapek tuh meniru. Entom disebut orang Surian aing. Percaya. Murid Bahdia aing. Murid Abah dia. Digalikeun. Saya. Keur tibu budak aing di Paraban Jengkol. Jago aja pede itu. Cepot. Hutang pati bayar pati, hutang wirang dibayar wirang sia. 3 menit ku aing modar iya nu ngajago teh. Gede hulu ya. Wah. Kan. Acan goblok. Acan. Cepot, ya dibikeun mah cenah bala. Wah. Nah, naon nu dibikeun daeuh? Daun. Bangsat. Ya. 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 Aduh. Karasa. Ya heueuh dari tengeulan. Ya karasa. What? Ya. Oh, lain ku cicing wae atuh. Hei. Eta diredot teh mah. Wah. Nah euy. Hei. Alah, Udah sia. kalau kasungut tuh. Tolong, sok. Wah. Hai. Berupa nyari meureun mah. Nyari itu. Wah. Wih.
percaya di kakak mau punah kusak itu gede punah naon goblok punah maka jeung punah nanti goblok di nyai cadek keok ini bela bu wajar dah gelut goblok sandrajan mana pintor katengan bisa kata aku ya bapak montong ada luas ya montong ada luas ya turunan tadi itu naik turun apa sekalinya mau ngejas satu yang bea saya montong ada luas setan montong ada ayo guru ngejas pas ya dah siana kasih goblok deh waru kada kumaha waran si maing sia hayangnya waru kada meureun aing dek sieun meureun buktina geuning lumpa sia dipolototan ku aing ya Juli tinggal ngora tapi kakot eta euy adat-adatan teu euy hirup kawas moal modar sia teh di masjid mana teh aya nu dakwah dulu nu tarik kitu eueuh nu dialuskeun ku sia teh sugan sakali we muji ka diri batur ngan ngahina wae kanu leutik ngan nyeri sia teh geus kolot euy bakal paeh kabeh oge nu dibawa ka Allah malian ti ku amal perbuatan teh hayang bener ai sia tah eta teh nu nyarekan kadunuanana teh kabatur ngan ngomongkeun segala ngagenggeureukeun kitu salah kieu lain bari sungut di Umar leuheung lamun teu jeung kanyataan mesya nya Ustaz Uje tadi kana nabok-abokan we tah Ustaz teh di masjid mana ya lamun bener sia sok ngajago di lemur batur sing hareupan deuleu goblok teh si cepot ngirim guna-guna kai moal neurak sia moal goblok moal neurak ada petir di siang hari beledak di kana hulu aing euy moal neurak aing mah geus diasah ti dituna teh bener geus moal neurak bener rada lieur saeutik mah wajar sabab naon di anu neunggeul kana hulu aing teh sia aing cerian ku sia aing goblok eta oh iya jero rajana sapi deh waduh benar sih tengah japa saya aja nggak nawakil teh benar Pusi benar sok sia ayangnya oh sia adukeun sok dah goblok hulu aing dinton kumaha lamun bener aing reuneuh ieu denge ku sia bubengetan tapi gak gitu lamun si lain hayang gelut jeung anu ngaran Citra Yuda
tingkah bulu-bulu kain. Lamun si lain hayang gelut jeung anu ngaran Citra Yuda, saeutik gedena sia teh kudu loba pangabisa. Di antarana Bisa silat, karate, judo, tinju. Lain tebibir percis eta musuh. Lain uyuhan daek pamajikanna daek. iya kajelema teh ulah nganggap enteng, ulah nganggap remeh, ulah nganggap sepele. Heeh, mun sia kabatur baheula kitu. Makanya serius. Benar hayang dibuktikan. Jika da tukang silat mah tina jurus, tina usi, katenyo. Allah ya awak. Awak bajigjag gitu mah paling nyatu sia mah. Buktikan. Nya masih bisa silat. Buktikan. Aduh, kanyuta gede euy. Siki na hiji. Palingan gede kawani da sanglir. Ada. Dimas. Jing sok sia buktikan bisa silat ya nya. Dimas. Kudu mah sekon nya mah tukang silat. Dimas. Tebak dulu. Engkau. Tebak dulu. Silat entot-entotan gitu. Sia. Juga naik jadi mah balik gitu teh. Gelo, Bro. Ya, tenyokeun silat tenyokeun kudu baseko na atuh. Contoh ya teh ai. Kene aing dah kurang ajar ini kasih kebo modalnya tidak tadi ini kasih cepot tuluy ke euy kaganggu heula bieu mah kudu gelo sok datang deui ka depan aing sandajan maneh kabejakeunana jawara di tumaritis Citra Yuda mau ngejat satu yang beas, mau ngejat lain, utang pati dibayar pati utang bilang, goblok, ampun, tidurnya masih kena hidup sia, pahaman dulu, mataku siam, sok yang aing. Dalam hati mah dicoba Asap enggak duit alam geus kieu. Eta teh pejabat teh nu digantung teh. Krisis kepercayaan PKG eueuh ajen deui ka pejabat teh. Da eta dipancing atuh. Ada perusahaan. Aswata mah ulun. Wayahna kasep. Moal aya bandera gelut jeung nu kitu dina meunangna oge. Moal ka era-era. Bejakeun ka angin Prabu Baladewa hancurkeun kitu teh kajauhan lah. Ku senjata nengalap penghancur dunya.
balik. Ayo kapatun. Lain urang astina mah karena itu Kang. Teuing kumaha teh pamadeganana da kitu? Atuh ku pamalah batur teh. Atuh ku pamolah batur teh boh hadena boh gorengan. Dina hadena geus tata dialuskeun. Tah moal asa manehna we alus ge kan. Heeh, coba ta eta geus ngahampas kitu ka batur cilaka we. Da pasti aya akibatna. Jeung ieu aing beuki dieu beuki ama ka Sidawala. Beuki gemes Kang. Beuki gemes ta ieu akibatna teh teu manehna teh teu ngajang ka poe pageto. Da pasti ngagedean ieu. Cuk agama meureun antal mautu qoblal mautu kudu bisa maot saacana mati. Bener. Beh dieu na nyaeta kudu ngajang ka poe pageto. Beh dieu na pisan samemeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balikna ieu teh nyilakakeun nyalametkeun. Ngarugikeun nguntungkeun ya Kang. Ya, Ulangan kita nyusul Sidawala aing. sok atuh sugan ku Akang mah. Sebab melang lamun teh mah ayeuna Sidawala langsung ka itu ulah beuki ke nyeleung. Wah, beuki ieu teh Kang. Bakal Reng, ai. Mi HP emak jeung bapa bisi eueuh cai mangalakeun cai. yang bisa aya nu Eueuh suluh mangalakeun suluh jeung. Si aya nu datang deui. Jadi euy moal dibawa. Moal mi HP emak jeung bapa. Teung teuingeun Sidawala ya. Ya Kang. Pak, doana we Pak. Ih buru-buru tuturkeun teangan Sidawala ya. Bade tenang Pak. Teu watir ka kolot Sidawala nya. Watir-watir. Oh. Nah, Kasaha ingin minta ongkos? kadinya we kasep deui dia Oh, tuh. hah? Ka Pasep deui putra Pak Haji Otong kadinya. Ongkos mah. Pak Asep Haji Otong. Sep Dedi. Siap Dedi. Heeh. Aduh putraan deui pameget ayeuna mah euy. Sumuhun kulan. Pak Haji Otong ayeuna putuan pameget. Pamagat. Namina ge sae? Saha Kang? Sep Walmiki Abiasa. Aduh, awak pikir biasa. Aduh. Ya. Oh, di ngaranana ge hayang ku dewek cenah. Mau aja lieu nya budak soleh dari namian eta mah. Yang Kulan. kayaknya rek ka Haji Ade heula ka Haji Ade Miharja. Oh, bade ngaranggung kayaknya. Bos tangkas domba teh geuning. Heeh, sina. Ayeuna jadi kadesna gerak ene teh. Ayeuna teh. Oh. Nya sinangnya kadinya Kang. Dek pinang heula kayaknya. Nya. Oh. Ari hoyong sate kadinya tuh Kang. Naon? Akang pilih tuang heula sareng sate mata ka patata. Sate patata dinya. Oh, soho. Oh, atuh geten mah kadang jeung lamun di dewek jajan dinya teh tara mung dibayar teh jajan mah teh. Tah eta geunahna teh Kang. Oh. Alah eta ngeunahna teh euy. Geunahna teh eta kanyut domba meni nikmatkeun Kang. Oh, Ya perlukan mah geuning kecap. anjlomkeun kana oli. Alah, yang Kulan. Yang sia digebes mun. dewek teh mun asa kurarara asa emang bara taun teh ka dieu nya. Asa tos rami teh ka buah dua teh Kang teh. Eta mantanku Kang Herman teh damang saurna teh. Sumohon teh. Oh, beja bieu di panggung kana syukur-syukur ngalayad heula sakedeung. Layan heula Kang kadinya awatos. Oh, da puguh urang oge teh asa napak asa henteu hirup teh. Ungah penting kikieuan atuh Kang. Isu ke Jawa Tengahnya. Ka Brebes. Aya. Geus. Asa eueuh tulangan awak teh 10 12 kilo eueuh na oge aing Akang daging. teh benten atuh rada orot teh salira teh. Rada orot aya teh leuh. Kan Oh, bae. nya teh gering ongko. Nya kan bae Kang. Padadang Junaedi kali Ibu Iim Sumarni teh euy. Sumohon. Dina Raraga Hitanan sareng gusaran. Laras. Neng Naisha Purnama Putri Sumohon. sareng Sepitan Chef Eka Nanggala Putra. Sumohon Kang teh. Chef Riki Nuroni Ini merukan. ceceleng-cengan ngalangawayangna ge sorangan kajo. Iya teh. Oh, Pandai merekang. kapangi sote lagamna lagam buah dua kapangi. Oh. Alah.
Oh cenah wayahna we keduh kudu ngagejerak di ditu bari jeung sepitan masal ongko. Oh gitu. Oh tugas mulia itu Iya, bari tugas. jeung eueun nu nyumbang oge. Kandenan. Oh kena kudu mandiri hirup mah. Ya. Kandenan Da Allah mah siloeun setiap jelema nyeun kahadean pasti aya buruhna. Aya. Ngan ulah diarep-arep bener tungguan. Sumuhun. Heeh. Ya. Kang, Anu penting mah urang teh sehat teh sadayana. sumuhun. Doakeun dewek dek neangan sidawala. Sing kapenang. Oh, yuk. Sok akang atuh. Kang Iskandar ka dieu. Ka dieu sadayana tokoh-tokoh Jeung Kang buah-buah. Apuy. Muka apuy. Oh, nuhun. Oh, Pak Haji Iskandar Kang Apuy. Loba calon bupati teh nya euy. Oh, so. Kandang Sukandar. Laras. Eta mah anu aya nama di DPR. Oke Bapak Haji Sanusi Mawi. Mawi. Mantan camat buah 2 di Payun. Sumuhun sae. Ketua asosiasi. Laras. Nuhun wilujeng tepang dina wengi ieu sareng Akang saparakansa. Kandenan. Nyuhunkeun pidoana ka sadayana saurna teh. Sumuhun. Ya, didoakeun ku Akang. Sadayana ge didoakeun. Oh. Di Kang Potong Bope aya. Aya. Munut lagu ieu mah. Nuhun keun ke. Tenang we nya. Iraha ka sampeun. Aya ge. Apih Maman. Mama Anu kagungan Padepokan Baladewa teh geuning Sitaman. Citaman Anu kagungan Pun Anting. pun anting. Sadayana ngariung. Balad-balad ngadu domba di dieu loba ieu aing. Ya rekan-rekan ge mah. Alah. Yang Pulang. bejana sidawala teh cenah geus laporan ka Dunungan geus aya widi. Oh kali itu kapuseun raya. Tangtuna ge meureun langsung ka sawarga. Sumu. Kantos eta Bakal ngajugjug kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulian. sumuhun. Di dinya meureunan mansat kaluhur nanyak dek ka sawarga maniloka teh. Oh baru kana ka sawarga teh rumit jalan ka sawarga teh. Atuh kan tenan. Ku aing rek motong kompas di dieu. Ada dirinya akan jalan tadi harian. Oh hey.